Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmondina Mara. Boy Sri Pamager noh nom sepuhna di mana bayana puncak atau tebina. Mah wargi jenengan daramang dengan dia. Pamugi bae sarehatnya wargi. Sehat jasmanina, sehat rohani. Digambilkan rezekina oge ditebikin balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar kusim kuring siang kalayan ugi. Wargi anu wikaresep kana dongeng Sunda dina YouTube dina channel Edmondina Mara. Anu parana siap-siap kanggo swaginya bade ngadamkeun dana ieu. Carios anu dipedharmasi judulna si Kuluk wargi masih panjang kene ieu. Dinten ieu nyata bagian anu ka-40. Urang masih nyarioskeun harita obrolan Aki Somad sareng bojona ini anteh anu kadongkapan sahmunya anu ngobrol harita teh. Kumarjing naik carita mangorjing adeupkeun tanggadang landung pang beberapa mana. Mung sajalmi nini kitu ge murang kali kinten-kinten yuswa 15 tahun. Syukur atuh lumayan hiji ge tamaan teuing. Nah kumaha gitu nini asa araneh teuing nini mah. Ih hari si Ujang yo. Lamun di hiji lemur geus lila teu aya anu gering nya tah hartina lemur teh paradit kabeh eta teh. Tapi sabalikna lamun aya anu gering sok sanajan hiji ge geus kasebut alus eta teh. Sabab cekolot oge gering teh di aku umat. Kaduana hitung-hitung pikeun ngalingan kanu harirup. Sangkan ulah jarang jon teuing sing inget kana mangsana maot. Antaran gering teh kembangna maot sedengkeun maot eta bakal tumiba ka sakura anu nyawaan. Malah Ujang ge bakal maot. Tanggo kituna nya lamun aya anu gering teh kudu syukuran. Tapi kade ulah salah arti. Lain syukuran peda aya anu gering. Ieu mah kudu syukuran yen urang teh masih keneh dibere pepeling tah. Sangkan eling kanu nyiptakeun beurang jeung peuting. Kitu tah manfaatna anu gering teh. Tapi ulah diaran teh paling geus dipikiran manfaatna mah buru-buru diubaran bawa ka dokter atau ka puskesmas. Lamun jauh ondange si Aki apaan sarua we jeung ngabagikeun rezeki eta teh. Ceuk sini ni ante bari seuri kecelot ngidukeun dua kana conggang. Atuh sahmu manikeun ka ngareham bener ngarenghap narik napas panjang tapi can kaburu nyarita sebab si Aki geus kaluar deui malah pok carita kan ini ante ulah ngacapruk wae atuh nyarita teh nini maneh mah teu beunang dipapatahan anggeret adat-adatan pamali eta teh sarua jeung ngadoakeun sangkan loba nu gering awas ya Indonesia. Lamun sakali-kali nyarita kitu mal dibalanyaan ku kami mah. Ceuk si Aki Somad bari mamandar ikat. Nya kajeun teuing ada kami ge anu sok balanyana oge kami. Aki mah di mana teuing daek balanya. Sakalian melibak oge sok nitah ka kami. Jig geura ini tah. Eta si Ujang kasaleun ngadagoan. Tuh da maneh mah sok alakah malikan deui di papatahan. Tapi kajeun lah ada geus kolot ieu. Makarep maneh eta mah ieu. Ayo Jang urang ini ieu teh. Keun antep sinin masih nungguan seupakeun kadinya. Kitu ceuk Aki Somad bari jero turun ka buruan. Ari samu pok ambitan heula kan ini ante. Permios nini yeuh di kantun ngalemar ku abdi. Jung jalu kade si Aki nya balikna ulah sina lengoh. Sina mawawa sulu atuh. Jung sing salamet ka itu. Nini ante harita bari ngareret ka samu geus kitu mah bral Aki Somad miang. Diiringkeun ku sahmu rek ngajugjug ka babakan turi teh.
Sok sanajan geus kolot tapi Aki Somad mah gagah keneh. Limpangna ge teu bongkok, sirahna oge dangah, keupatna oge teu beda jeung budak ngora bae. Ngan kulit nu pareot jeung buuk bodas minangka tanda yen aki-aki teh. Sarta hari teh wargi ditambah deui ku naon untuna anu geus sarompong teh si aki teh. Ditambah di kusora lah dalam menempo gidigna ti kajauhan mah moal anu nyangka aki-aki bubuhan kolot nu pinuh ilmu panemu teh ieu teh jeung bisa ngurus awak di. Jadi lamun subuh tara kepilaan udang ku nu ngarora datang ka masjid teh oleh panggeulana malah sok ngahaliang adzan sareng halimpu matak nindeung lamun geus ninggalkeun. Jadi teu matak heran lamun Aki Somad dipikolot ku sara lembur dipikaserap ku jalma-jalma tatangga sadesa. Wargi sadayana teu kacatur kumaha carana tah nya. Aki Somad teh ngubaran anu geuring gitu. Ngan anu jelas kirawan si asar Aki Somad geus mulang deui. Balikna sorangan wae da arek dijajabkeun oge teu daekeun. Ngan Aki Somad aya pamenta hayang di bahanan gedang asak. Anu kabeneran loba tadi pakarangan imah kubu hormat. Kubuhan kubu ahli kahli tatanen. Tur rapekan pakaranganana pinuh ku pepelakan anu mangfaat. Ku pribumi Aki Somad di bahanan gedang asak anu panggedena. Atuh ceuk nu rahul mamani sagede orok cenah. Bari ngajingjing gedang asak gandeang Aki Somad mulang kalayan dijajabkeun ku panitia pribumi. Atuh diwuwuh ku rasa bunga sabab nu geuring diparengkeun cager teu sakara-kara. Sabut Aki Somad di perjalanan rentang-rentang ti kajauhan aya jijajaka nu keur lempang bangun salse jeung lalungse. Jadi jika nama geus jauh eta teh lumampahna da katara sakujur awakna baseuh ku kesang. Oreng eta teh si Kulub anu geus nepi ka lebah dinya manehna geus tatanya ka jalma nu kaparengan paamprok ngeunaan lembur Cimacan. Bari limpang pok si Kulub ngomong sorangan. Alhamdulillah aing teh burung cundu kanu dijuk-juk ieu. Ceuk si Mamang nu ditanya mah lembur Cimacan teh geus deukeut cenah ceuk manehna mah. Geus suganane Aki Somad aya di imahna. Tapi era temen lamun aing datang lengoh rek neangan dahareune keur oleh-oleh. Suganan aing dagang bubuahan aing rek meuli sakaranjang mah. Duit loba, dahareun loba, meuni sakoja. Tapi dahareun nu tareuas sadaki-aki mah teurak meureunana. Ceuk si Kulub bari jongjon lempang sakapeung-gapeungeun sok ngusap kesang anu ngucur dina tarangna. Terus ari teh wargi dikepretkeun ka gigir. Jadi panon poe harita oge panasna kabina-bina beungeut si Kulub nepikeun ka Burahay beureum. Bikeurila si Kulub beuki deukeut ka Aki Somad, bere ku si Kulub katempo yen Aki Somad ngajinjing gedang asak mani gede. Atunya si Kulub seri sorangan, terus ngageurentes sajeroning hatena. Lah kadalah, kabeneran pisan yeuh. Jigana masih Aki tas di kebon eta. Da buktina moal gedang asak mani gede. Jigana moal burung atohun Aki Somad oge geunek dioloe ku aing mah. Ceuk geurentes teh si Kulub bari terus lempangna digancangan. Nyata rek nyusul Aki Somad anu lempang hareupeunana. Sanyana mah Aki Somad ge jeung si Kulub lempangna sajurusan. Sarua rek ngajugjug ka Cimacan. Ngan si Aki lempangna kendor harita. Tekun silila si Kulub geus nyusul ka Aki Somad. Barang geus deukeut pisan pok si Kulub nanya ka Aki Somad. Ki, mulih ti kebon Aki teh? Cik liren heula sakedap ki. Ceuk si Kulub bari miheulaan Aki Somad. Aturug Aki Somad ngarandeg red ka si Kulub. Terus dipapai tina beungeut nepi kana dampal sukuna. Teu lilapok Aki Somad ngajawab. Ari Ujang teh saha ieu teh? Aya naon ditaheureun ka Aki? Aki mah lain tas di kebon. Tapi tas ngalongok incu ti babakan turi.
Cik Agi Somad bari neuteup ka si Kulup. Anu diteuteup Nyai Seuri pok ngajawab. Ngaranna abdi teh Ujang Ki. Maksud teh rek napungan Aki abdi teh nya di hiji lembur nu jauh gitu. Ari eta Aki teh nya anak naon eta mah dikakoneng kitu Ki. Cek si Kulup bari nunjuk kana gedang nu dijingjing ku Aki Somad harita. Cara ditanya ku Aki Somad kala ngahuleng pok ngomong harita dina jero hatena. Ai da budak naon ieu teh man geus yakin ieu teh gedang. Tapi nah manehna teh nanya ka aing. Bira aku teh nyahuun gedang. Kenek diheurian siapa ingat. Arek ngomong naon cenah ke manehna. Cegeureun teh sate Agi Somad bari daet ka si Kulup pok nyarita. Yang anu dibawa ku Aki teh gedang karamat. Lamun didahar ku hiji jalma eta jalma bakal pindang hijing kabagian. Sagala cita-citana teh bakal laksana. Itu da Ujang. Cek Agi Somad dari teh bari ngajunjungkeun gedang teh wargi. Ngarah katempoeun pisan ku si Kulup. Oh, kitu eta gedang teh Aki. Maksud teh nu gedang nu kitu eta gedang teh. Aduh. Abdi mah terang ayeuna Ki. Komo eta mah gedang karamatnya kinya. Aduh. Mah pami dipeser ku abdi Ki, samaraha pangaosna tah. Cik si Kulup bari nyerengeh. Ih ulah Ujang. Ieu mah gedang karamat teu sambarangan jalma nu bisa ngamilik ieu gedang. Kajaba lamun aya syaratna lain kitu. Kajaba lamun Ujang bisa nyumponan syaratna. Sanggup Ujang nyumponanana. Naon syaratna teh kita? Sok carioskeun ka abdi Ki. Babari Ujang. Syaratna teh kudu ditukeran ku koja jeung eusina. Aki butuh eta paranting alam manuk. Kena eta kudu dibeli ku duit. Ku koja, bu cilaka tuh Ki. Sama koja abdi mah sami koja karamat warisan ti nenek Aki. Koja nu gede manuatna. Kumalamun ku duit teh Ki lah sok dibayar ku duit sarawu yeuh. Geus moal dihitung deui ieu mah yeuh. Pokona mah sasaku rek dicicikeun kabeh. Asal eta gedang kapimilik ku abdi. Wah, jangan sok gegeran. Aki nyebutkeun gedang karamat, dar Ujang nyebutkeun koja karamat. Ulah gitu Ujang pamali eta teh. Ayeuna mah kieu we nya, ieu gedang rek dijual ka Ujang. Sabaraha kaluarkeun duit Ujang. Boga sabaraha Ujang duitna. Cik Agi Somad bari molohok kana saku baju si Kulup. Adu gancang si Kulup teh ngaluarkeun duit tina sakuna harita teh. Kabeh nu aya dinya dicokot. Bro dibikeun ka Agi Somad. Pok nyarita gagah pisan. Tah gaduh sakitu Ki duitna mah manggawe lah. Hitung eta mah ku Aki tah. Duka sabaraha ratus eta teh. Sok abdikeun gedangna atuh. Jeung si Kulup bari namprakeun deungeunna. Atuh song gedang dibikeun ka ku Agi Somad. Terus Agi Somad teh keker nyeman milang duit telilanya Seuri pok nyarita. Cukup Jang. Geun sagige mah hilah teu mayar gedang mah. Nam gedang geura bawa atuh. Sarta geura indit kanu dituju ku Ujang. Mudah-mudahan Ujang teu pindangi. Jeung kabagjaan dunya akhirat. Cik Agi Somad bari suk ngasupkeun duit kana saku kampretna. Ari si Kulup gap nampanan gedang pok nyarita bangun kacida bungahna. Nuhun Aki nuhun ya duh, katampi pisan ku abdi. Permios kinya. Cik si Kulup bari leos ninggalkeun Agi Somad bari ngajingjing gedang asak. Hatena guligah pisan sabab geus boga oleh-oleh keur ngirim ka Agi Somad. Nempo kalakuan si Kulup kitu Agi Somad celohok. Satungtung si Kulup katempo mah diteuteup bae bari ngomong sorangan. Heueuh. Aya budak kitu-kitu teuing. Piraku eta meuli gedang hiji, duitna mah disarawu. Dihitung-hitung ku aing aya kana samyungeunana ieu. Amun dibelikeun kana beas, cukup 5 gantangeun ieu. Amun dibelikeun kana bakok, dibelikeun kana daun kawung, dibelikeun kana pahpir jigana cukup per 5 bulan ieu. Arunya teuing manehna. Katipu eta ku aing.
tapi tegis pada bebas mending balik aing rek motong kompas ngaranna PKI mah dan ke sini nih surat ari aing mawa duit loba mah teh lah impian aing teh bener ngimpi menang lauk emas gede artina gedang gede terus dipais jadi ngalobaan artina gedang dijual kalayan harga mahal kan isukan merek ngimpi dien kawas tadi itu cek Agi Somad ngomong sorangan sanggeus si kulup teka tembol di kaloyong Agi Somad neruskeun lempangna maniran robos mapai jalan sawah teu mapai jalan gede maksudna ngarah tereh nepi ka imah wargi YouTube dina channel Pambina Mara anu nuju ngadaungkeun ieu dongeng Sunda sahabat di mana bae alamatna warginya anu caketna anu lebihna atau di negara Indonesia khususnya di Jawa Barat umum nama sadaya di negara Indonesia sabarang duikeun ka Maroke wargi sareng di luar negerinya seueur pisan ngadaungkeun ieu dongeng nya mudah-mudahan wargi sadayana sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng si ngajandankeun landung pangkubarahmana nya wargi sadayana Ulah hilapnya subscribe-na yuk bunyi lonceng like sareng share na wargi diantos bisa atau nuhunnya mangga wargi mah urang lajengkeun dewa ieu dongeng teh ulah seuting nyarios ka itu kan ieu tutuna dongengna teu kabaca wargi teu kaca tur di jalanna samemeh panaon poe surup Agi Somad geus nepi ka imahna dibagiakeun ku ninian teh kalian budi nu marahmai sabeus ka irong yen si Aki bakal menang duit bari jadikeun ceng teh pok ninian teh nyarita kumaha nu geuring teh Aki nyari naon cenah nahan hiji nu geuring teh cik kami bareng nyaho sakalian jeung buruhna cik ninian teh bari melong kana saku kampret Agi Somad is sok sayong maneh mah cik atuh sing sabar arina naon da kami giari mangi hasil mamakeun sahadri ngan samemehna kami ngabejakeun hasil kami rek papatahu da ka maneh kahiji lamun aya semeh nu jiga tadi omat ulah rek cacarita anu teu parubuh sabab eta bakal nimbulkeun rupa-rupa sangkaan manusia anu teu hade nini ari kaduana kudu percaya kana omongan kami ulah ngajijeleh bari moyok sebab jantang tuh hade gorengna contohna perkara impian teh apan kumaneh mah disebut riwan eta sedengkeun ayeuna kanyataan urang meunang hasil anu mucekil ye sakali indit meunang duit mani merekis geura urang guarnya kitu cenah ceuk Agi Somad bari ku siwal ngaruankeun duit dina saku kampretna bro ditambrukeun dina samak haripeunana ini anteh mani colohok sebab nempo duit nukat sidak lobana harita da manehna mah tuh arang langka menang duit loba teh tapi daila mapok nini anteh nyarita uluh eta duit mani ngalideg gitu menang ti mana eta teh Aki palang siang menang malingnya atau menang lotre meureun eta cuk sinini bari ngilu milang duit dijajar-jajar ngarah bebaring itu Agi Somad pok ngajawab is sok ngacapruk nyarita teh apan maneh geus apa pisan jen lim teh naon teh kitu teh haram eta teh nya kahiji main 5M geuning ngandelahna mah kahiji main kadua maling katilu madon kaopatna teni kalima madat atawa mabok biraku maneh poho deui ari kami makajeun teuing paeh kalaparan jeung tibatan maling mah ulah kitu sia nyarita teh ini pamaling anggur magera balanya akan itu kami pangmolikeun rokok sengit sabungkus terus pangmolikeun ubar nyeri cangkeng sabotol terus pangmolikeun bako mole salempeng jig geura ini ka itu ceuk Agi Somad bari nyalurkeun duit kan ini anteh ada bungkus ini mani hariput narima duit teh gancang dirawu terus dibawa ke kamar teu nyarita deui ka Agi Somad geus kitu gejlig indit rek ka warung cul bae si Aki mah ditinggalkeun sina ngajentul sorangan
Wargi salila sendiri ante balanja Aki Somad gawe ngalange baik bari usapan jangotna nubis bodas. Panona moloho kaluar tepuguh di tenjona. Ras inget nikah hiji jejakan tadi anu meuli gedang di manehna teh. Atunya si Aki teh seuri sorangan. Jiga anu terus rasa wargi. Bareng jeung Aki Somad anu keur ngalamun si kulup nu dilamunna harita geus tepi kaburuan imah Aki Somad. Sebab si kulup geus nyaho tatanya ka unggal jalma di mana ari imahna Aki Somad. Atuh teu hese daloba nu nyahoeun. Harita ge si kulup geus nepi ka hareupeun imah Aki Somad pok uluk salam. Punten. Punten. Cek si kulup bari ngajanteng di luar. Mangga. Saha anu di luar? Cuk Aki Somad bari jung nangtung terus nggakeun pantong. Barang brek gebeg Aki Somad garenjang. Kitu di si kulup mani celohok. Sabab duanana pada apa lien tadi teh kungsi patebung di jalan basa jual beli gedang teh. Sajunjungan mah duanana harita ngaharulang wargi. Siri tetep jika nu teu percaya kana tetempuan sorangan. Malah Aki Somad mah make gigisik sagala rupa. Rumah sageus kolot bisi salah tetenjoan. Ari si kulup mah teu wani nyarita ngajanteng bae hareupeun Aki Somad jiga arca. Lila Aki Somad sadar poknanya semu kaget. Ke jangan. Aki derada asa ieu teh. Alah. Ari ujang teh geus kungci tepung jeung Aki atawa acan ieu teh. Jeung dibade ka saha ujang teh. Cuk Aki Somad bari neunteup ka si kulup. Laras Aki abdi teh kantos patepang sareng Aki. Nalika di jalan baktos ical galeuh ieu. Cuk si kulup bari ngacungkeun gedang asak. Geus gedebok neruskeun omonganana. Duh pinu dimaksa teh sejanepangan ka Aki Somad. Laras kitu bumina di dieu. Margi saur anu nuduhkeun mah di dieu cenah. Cuk si kulup bari malik neunteup ka Aki Somad. Ari cakakak Aki Somad ceripok nyarita. Bener jang. Yo imah Aki Somad mah. Malah nyaki pisan ngaran Somad. Esuk atuh kalebet jam. Urang di dieu ngobrolna ngarasa asek. Cuk Aki Somad bari gek diuk karita dina palupuh nyarande kana bilik. Ari si kulup harita mah dikerung ngadenge Aki Somad teh. Jadi teu nyangka sacangu buuk bet kitu kajadianana. Tapi teu loba catur kalacat unggah katepas gek diuk deket Bang Barung terus gedangna ditunda gigireunana. Geus kitu song munjungan ka Aki Somad bari nyarita. Ki, sumangga abdi sejang ngaturkeun salam hormat ka salira. Mugi Aki keur sangahapunten kana kalepatan abdi. Wireh abdi rumaos parantos kumawantun ngunghak campelah ka salira Aki. Sakali dihapunten abdi teh ki. Ceuk si kulup mah didodongkoan bakat tu era. Ari Aki Somad pok ngajawab bari nampana nu munjungan. Bagja teman kasep. Dihampura pisan ku Aki teh. Malah Aki ge sabalikna kudu dihampura ku Ujang. Sok geura cali kasep. Capek jika nama Ujang teh nya. Eta kesang mani ngucur kitu geuning. Ceuk Aki Somad bari neunteup kana beungeut si kulup. Atuh ge si kulup diuk deui mani mendeko. Terus sarita nyuplak duduk kuina, sok ditunda luhureun koja ujung gedang. Dilapok si kulup nyarita deui. Laras ki abdi teh kalintang capena. Margi mapah dina kaayaan anu teu kinten panasna. Mangkaning tebih geuning ka dieu teh uluh karunya teuing. Keke sabar sakedapnya. Sini ninju ka warung heula. Moal waka disuguhan ku Aki teh. Geunai da ayeuna mah geus nepi ka imah Aki. Malah geus salse pisan. Geus aman jeung moal aya kahariwang deui di dieu nya. Taina Aki rek nanya ieu tah nya. Waya capek keneh ge nya jangnya. Ujang teh saha jenengan? Di mana kawit sareng naon nu disejak pangna tebih-tebih nepungan ka Aki. Cuk Aki Somad bangun teu sabar. Sawios ki. Hatur nuhun sakieu ge katambi pisan ku abdi teh.
Dupi wastama anu saresna mah sanes Ujang anu teh sakumaha nu parantos disangkeun ku abdi tadi nalika di jalan. Abdi teh nu katelama pun kulup kawit abdi teh ti Cihanjuang ngajak pisan sijana pangan ka sarira Aki. Margi seueur pisan pasualan anu bari ditaroskeun ka Aki kitu tah Aki. Oh, jadi kulup jenengan teh nya. Dupi Ibu Rama saha kasep? Upami di paracanten mah pun biang lani pun Bapak Itok kitu nu katelah mah Aki. Ceuk si kulup mani ngeluk tungkul. Ari Agi Somad mani ngarenjak barang ngadenge jawaban kulup teh. Sanajan geus kungsi ngadenge ngaran kulup tapi kakara harita tepungna dina kaayaan kitu mah. Sakendapan Agi Somad colohok bae. Panonna molohok ka si kulup anu keur ngeluk tungkul. Ila-ila pok nyarita deui Ujang. Syukur pisan Ujang geus daek nepungan ka Aki. Ujang teh teu salah lengkah. Kadatangan Ujang katarima pisan ku Aki. Teu sangka horeng Ujang teh putrana Jang Ito. Dedeh teuingan Aki. Aki ngarasa bunga kaanjangan ku hidup. Kumaha Ibu Ujang damang. Alhamdulillah aya hibar pangdungan ti sepuh. Pun biang dina waktu ieu mah teu kirang sawios-wios ki. Malih mah abdi teh katitipan salam hormat pun dia mugi katampi ku salida Aki. Katarima pisan anak, katarima pisan. Syukur masih keneh karinget ka Aki. Da Aki ge moal poho ka keluarga Jang Itok mah. Ngan Aki teh teu bisa liar jauh ya. Teu bisa nepungan ka jalma-jalma anu geus ngabukolot ka Aki. Malah apan lain tuang Rama wae di ditu teh. Dalah Jang Lebe, Jang Ucin, Jang Aok oge sami pada panangku kolot ka Aki. Kumaha aranjeunna teh daramang Jang. Nah geuning aya anu ka dieu. Ceuk Agi Somad bangun nu sono pisan ka urang Cihanjuang teh. Sadayana nuju daramang ki. Eta ge kawitna mah bade narepangan ka Aki ka dieu. Maksudna mah bade ngalandungan abdi. Aing ku abdi teu disaluyuan ki, margi isin abdi teh. Jawab si kulup bari ngareret sakedeung terus ngeluk deui tungkul. Rek ngubaran naon Ujang teh. Nah aku naon Ujang teh atuh. Ceuk Agi Somad bangun ka cida kagetna sabab katepona si kulup waras. Nya eta atuh ki. Nu mawi ku abdi teh disaluyuan teh jalaran abdi teh teu rumaos udur. Mung numutkeun katerangan ti Mang Lebe mah abdi teh bangor teuing cenah Ki. Ari disangkina ku Mang Lebe sapara kanca mah abdi teh kasandingan ku bangsa lelembut. Atanapi kasurupan, atanapi lepat masihan ngaran kitu saurang teh. Tanu mawi abdi mios ka dieu supados aranjeunna teu cios ngalandongan abdi. Margi abdi mah teu rumaos kasurupan ki. Kitu cenah ceuk si kulup harita. Nyaritana kitu bari rada murumput. Sieun ku Agi Somad. Sabab manehna gigis nyaun yen Agi Somad teh hiji kolot anu loba pangabisana. Malah bapana ge baheula ditulungan teh ku Agi Somad apan. Uluh. Nepi ka kitu eta kalakuan. Disangka sang baroga sangkaan nepi ka kitu. Ari paniatan Ujang nu sanyana atuh. Ari kumaha? Ari kumaha Jang? Naon tujuan Ujang pangna datang ka Aki teh? Ceuk Agi Somad dari teh bari ngeusian padudan ku Bakomolek. Terus diduduk bari dikenyot sarebung hasupna mani mulek. Pipi Agi Somad bani kemong-kemong bae dipake ngenyot padudan. Ari si kulup memang ngajawab mikir heula jero hatena. Ngatur-ngatur pikecapeun sangkan gancang ka harti ka Agi Somad. Sanggeus sadalila kakara harita teh waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dongeng Sunda dina judul si kulup bagian anu kaopat puluh wargi dicekapeun duikeun ka dieu baiknya. Sok sanaos si wargi mangrupikeun dongeng.
Pemegi baik yang tiasa ibu mana atau nak bilang dong pang berah mana daripada ngalamun terbugu nih lagi. Begitu ini marang atur kenuhun keberatasan wargi sedayana. Di jeung paturai insyaallah carios 10 bagian anu ka-40 hijina enjing atuh dina waktu anu sami pamagi urang sadaya tiasa ditepang daun keneh. Atur nuhun keberatasanana. Di jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.